Faslun ari ieu teh hiji pasal fi qasri sholatin nu tetep ieu pasal dina martelakeun ngosor salat. Fi qasri sholatin nu tetep ieu pasal dina martelakeun ngosor salat. Wa jam'iha jeung ngajama salat. Wa jam'iha jeung ngajama salat. Wa yajuju jeung meunang lil musafiri pikeun jalma anu inditan nu berpergian. Wa yajuju jeung meunang lil musafiri pikeun musafir jalma nu indit. Ayil mutalabisi tegasna mah jalma anu tumandang. Ayil mutalabisi tegasna mah jalma anu tumandang bisafari kana perjalanan. Bisafari kana perjalanan naon qasru sholati ngosor salat. Naon qasru sholati ngosor salat. Ar-rubaiyati nu bangsa opat rakaatna. Ar-rubaiyati anu bangsa opat rakaatna. La ghairiha teu meunang salianti itu rubaiyah. La ghairiha teu meunang salianti rubaiyah. Maghrib 3 teu bisa jadi 1,5. Subuh 2 teu bisa jadi 1. Min sunaiyatin tegasna mah tina anu bangsa 2 rakaat. Min sunaiyatin tegasna mah tina bangsa anu 2 rakaat. Wasulasiyatin jeung tina anu bangsa 3 rakaat. Wasulasiyatin jeung bangsa 3 rakaat. Wajawaju qasri sholati jeung ari meunang na ngosor salat. Wajawaju qasri sholati jeung ari meunang na ngosor salat. Ar-rubaiyati anu bangsa 4 rakaatna. Ar-rubaiyati nu bangsa 4 aksarana bi khamsati syaraito eta tetep kalawan 5 pirang-pirang syarat. Bi khamsati syaraito eta tetep kalawan 5 pirang-pirang syarat. Al awalu ari anu kahijina ayakuna eta yen bukti. Ayakuna eta yen bukti naon saparuhu perjalananna itu musafir. Naon saparuhu perjalananna itu musafir. Ayi saksi tegasna mah hiji jalma. Ayi saksi tegasna mah hiji jalma. Fi ghairi masyiatin eta tetep dina salianti maksiat. Fi ghairi masyiatin eta tetep dina salianti maksiat. Hiji perjalananna ulah perjalanan maksiat. Ka Jakarta rek ngabunuh. Wa ari itu ghairi maksiat. Wa ari itu ghairi maksiat. Syamilun eta anu ngurung. Syamilun eta anu mencakup ngurung ngawengku. Kumaha we sok bahasana lil wajibi kana sapar wajib. Lil wajibi kana sapar wajib. Sapar wajib sapar anu perjalanan wajib. Ka qadai dainin ari contona eta tetep sapertoskeun mayar hutang. Ka qadai dainin ari contona eta tetep sapertoskeun mayar hutang. Tah eta mah teu naon di qosor salat naik mayar hutang ka Jakarta. Walil mandubi jeung kana sapar mandub. Walil mandubi jeung kana sapar anu disunatkeun perjalanan sunat cara naon? Ziarah wali kasilatir rahmi ari contona eta tetep sapertoskeun mudik. Kasilatir rahmi ari contona eta tetep sapertoskeun silatur rahmi nyambungkeun babarayaan. Logatna silatir rahmi itu silat itu nyambungkeun rahmi itu babarayaan. Kanyaah. Walil mubahi jeung kana sapar mubah. Walil mubahi jeung kana sapar mubah perjalanan anu dibolehkan. Perjalanan anu dimeunangkeun ka sapari tijarotin ari contona eta tetep sapertoskeun perjalanan dagang. Ka sapari tijarotin ari contona eta tetep sapertoskeun perjalanan dagang. Cara non perbergian erek dagang. Eta boleh. Amma saparu maksiati anapun ari perjalanan maksiat. Amma saparu maksiati anapun ari perjalanan maksiat kasapari eta naon teh kasapari ari contona eta tetep sapertoskeun perjalanan. Kasapari ari contona eta tetep sapertoskeun perjalanan likot itori kipikeun megatkeun jalan hartosna ngabegal yang geus lempengkeun. Likot itori kipikeun ngabegal kan megatan di jalan naon ngaranna ngabegal. Likot itori kipikeun ngabegal. Pala yutarohosu maka eta teu dimurahkeun. Pala yutarohosu maka eta teu dimurahkeun. Fihi dina ieu saparul maksiat. Fihi dina ieu saparul maksiat. Naon bi qasrin qosor. Naon bi qasrin ngosor salat.
wala jam'in jeung wala jeung teu dimurahkeun naon jam'in ngosor naon jam'in ngajama salat. Teu meunang ngosor salat, teu meunang ngajama salat bagi orang yang perjalanannya perjalanan maksiat cara niatna rek ngabegal. Wasani jeung ari anu kaduana antakuna eta yen bukti wasani jeung ari nu kaduana antakuna eta yen bukti naon masafatuhu jarak tempuhna itu safar naon masafatuhu jarak tempuhna itu safar ai safari tegas nama perjalananana sita ta'asaro eta 16 sita ta'asaro eta 16 naonana farsahon farsah nah kudu 16 farsah tadi dan kalawan pas ulah kurang ulah leuwih tadi dan kalawan pas kurang naon tadi dan kalawan pas ulah kurang ulah leuwih fil asoi ceuk aol anu tersohe fil asoi ceuk kaol anu tersohe wala tusabu jeung ulah dihitung wala tusabu jeung ulah dihitung naon muddatur ruju'i mangsa balikna wala tusabu jeung ulah dihitung naon muddatur ruju'i mangsa balikna min hatina itu sitata asyara parsah mina tina itu sitata asyara parsah hartosna sabula kungkul kudu 16 parsah teh ke ari parsah teh naon atuh wal parsahu jeung ari parsah wal parsahu jeung ari saparsah satu parsah wal parsahu jeung ari satu parsah salah satu amyalin eta tilu pirang-pirang mil salah satu amyalin eta tilu pirang-pirang mil satu parsah itu tilu mil berarti tilu kali 16 sabaraha tah wa inaidin jeung dina nalikana ieu parsah salah satu amyal wa inaidin jeung dina nalikana ieu al parsahu salah satu amyalin pamajmuul parosihi maka ari pamajmuul parosi maka ari kumpulanana pirang-pirang parsah pamajmuul parosi maka ari kumpulanana pirang-pirang parsah sama niatun eta 8 sama niatun eta 8 warbauna jeung 40 berarti sabaraha 48 naonna mailan milna jadi 16 parsah teh sabaraha 48 mil pan saparsana 3 mil eta teh pamajmuul teh atuh sama dengan naon ayeuna jumlahna nun me tah eta cenah wal mailu jeung ari samil tah korek wal mailu jeung ari samil arbaatu alapin eta 4 pirang-pirang ribu arbaatu alapin eta 4.000 naonana khotwatan naonana khotwatan lengkahna 4.000 lengkah 1 mil teh 4.000 lengkah tinggal kali 4.000 kali 48 sabaraha lengkah wal khotwatu jeung ari salengkah salah satu akdamin eta tilu pirang-pirang dampal suku salah satu akdamin eta tilu pirang-pirang dampal suku nu meujeunna teu nu leutik teuing teu nu panjang teuing tilu dampal suku sakali lengkahan teh tilu dampaleun suku wal muradu jeung ari nu dimaksad wal muradu jeung ari anu dimaksad bil amyali ku pirang-pirang mil bil amyali ku pirang-pirang mil bil wal muradu jeung ari nu dimaksad bil amyali ku pirang-pirang mil al hasyimiyatu eta mil bangsa hasyimiyah al hasyimiyatu eta mil bangsa hasyimiyah mil bangsa turunan Hashim sanes Umayyah Bani Hasyim berarti turunan jazirah Arabnya sanes daerah Syam dina kitab Tanwirul Qulub sok tulis dina kitab Tanwirul Qulub mah 80 km dina kitab Tanwirul Qulub perjalanan anu menang naon dia teh 2 pamondokan teh 2 marhalah teh anu menang naon di kosor atanapi di jama salat teh 80 km tah pamidina naon namina kitab sejen mah aya nu nyebatkeun 114 km aya nu nyebatkeun 114 km aya nu langkung aya nu nyebatkeun 85 km
meter nganu paling saeutik nu nyebutkeun teh nyaeta 80 kilometer kapenakna dina kitab Tanwirul Qulub anu pang saeutik-saeutikna netelakeun bahwa 2 marhalah 2 pos itu sabaraha 16 parsah itu sabaraha nyaeta sakitu naon sabaraha teh 80 km eta paling minimal aya nu nyebatkeun 114 aya nu nyebatkeun 85 seueurnya berbagai versi kitab nganu paling saeutik kitu jadi minimal urang teh bisa ngosor salat atanapi naon namina ngajama salat teh 80 kilometer. Pamika pamijahan itu 40 kilometer di dieu mah. Di babakan kadu ka pamijahan 40 kilometer berarti belum bisa dikosor atanapi dijama. Kapangan Pangandaran seberapa kilo? 100-nya 100 langkung ke Pangandaran bisa berarti wasalisu jeung ari nu katiluna wasalisu jeung ari nu katiluna kepuspayang mah caket wasalisu jeung ari nu katiluna ayakuna eta yen nge-BM ayakuna eta yen bukti ayakuna eta yen bukti saha alqasiru jalmi anu ngosor salat ayakuna eta yen bukti saha alqasiru sahanya sabab fa'il akil saha alqasiru jalmi anu ngosor salatna muadian eta anu ngaadaan kan aya kodo tah nu dikosorna teh ulah salat kodo pik tapi salat ada muadian eta anu ngalaksanakeun salat ada kitu tah komplit nama muadian eta nu ngalaksanakeun salat ada li salati kana salat ar-rubaiyati nu bangsa 4 rakaatna amal paitatu anapun ari salat kodo salat anu lepot teh salat kodo amal paitatu anapun ari salat lepot bisi hese naon lepot teh salat kodo salat anu tinggalin hal naon eta teh hadoron dina nalikana hadir atanapi di lemur teh hadoron teh dina nalikana hadir maksa dina nalikana hadir naon lain dina perjalanan di lemur berarti hadoron teh cirian bisi hese ngamaksudna hadoron dina nalikana hadir naon maksudna di lemur boga kodoeun di lemur palatuk do pihi maksuratan init ame ngodoanana ringan kekenging palatuk do maka teu meunang di kodoan palatuk do maka teu meunang di kodoan itu pa itah palatuk do maka teu meunang di kodoan itu pa itah pihi dina itu sapar maksuratan barina anu dikosor sampurnakeun we keur perjalanan da pan seueur kodoaneun kitu dina perjalanan nu ada we nu dikosor mah salat lohor 2 rakaat terus salat kodona mah 4 rakaat di perjalanan ge maksuratan barina anu dikosor wal faitatu fi safari kecuali ieu wal faitatu jeung ari salat kodo wal faitatu jeung ari salat kodo fi safari dina perjalanan tadi mah di lemur kodoanna ayeuna mah di perjalanan keur iinitan kabablasan geuningan teu ayeuna teu niat jama misalkeun berarti boga kodoaneun ta lohor wa faitatu jeung ari salat kodo fi safari dina perjalanan tukdo eta bisa dikodoan itu pa itah tukdo eta bisa dikodoan itu pa itah fihi dina itu sapar hidina itu sapar maksuratan barina anu dikosor menang ari kodoanana non tinggalana dina perjalanan menang dikosor lapil hadori ulah di lemur teu meunang jadi kodoana di lemur warabiu di lemur mah kudu sampurna alias ngodoanana sok sanajan ayeuna tinggaleunnana keur di perjalanan teu ngalaksanakeun salat lohor tah pas datang ka lemur mah ulah jadi dikosor tapi kudu sampurna takmil kudu ieu non kamal sampurna 4 rakaat warabiu jeung ari nomor kaopatna aya nu ya eta yen nganiatan saha musafiru jalma anu lungo wong kang lungo jalma anu init atuh jalma anu berpergian al qasra kana qasar kudu niat qasar ngosor teh mondokeun li salati kana salat mal ihram sartana takbiratul ihram pas takbiratul ihram naon usolli fardhu duhri misalkan usolli fardhu duhri
maksuron lillahi ta'ala. Kumaha niatna sing sok nu singkat usolli fardhu duhri maksuron lillahi ta'ala. Lamun qasar rungkulnya usolli salat abdi fardhu duhri kana fardhu duhur. Tah tamahan kosor niatna kan ai niat teh qasdu ta'yin jeung fardiyah. Usolli qasdu usolli fardiyah duhri ta'yin. Tamahan dina ieu mah mun ek kosor mah ku kosor maksuron teh ya usolli fardhu duhri maksuron lillahi ta'ala. Niat abi salat lohor bari di kosor karena Allah itu pas dina takbiratul aya bahasa maksuron tamahan kitu hungkul. Mal ihromi sartana takbiratul ihrom biha dina itu salat biha dina itu salat. Wal khamisu jeung ari nu kalimana alaya naon alaya tamma alaya tamma eta yen ulah ngamakmum si musafir alaya tamma eta yen ulah ngamakmum si musafir alaya tamma eta yen ulah ya tamma eta yen ulah ngamakmum si musafir pijujin dina bagian pijujin dina sabagian min sholati nu tetep jujtina sholatna si musafir pijujin dina bagian min sholati nu tetep jujtina sholatna musafir min sholati nu tetep jujtina sholatna musafir bimukimin kajami anu mukim bimukimin kajami anu mukim di al-mahdiyin contohna teh liren heula bade ngosor ning aya eta jalma nu keur salat tah teu meunang ngamakmum ka eta misah we sorangan misah atawa berjamaah nu jeung rombongan kitu teu kenging ngamakmum ka nu keur salat di dinya di masjid. Aya biman tegasna mah aya biman saha mukim teh aya biman tegasna mah ka jalma aya biman tegasna mah ka jalma yusolli salat itu man solatan kalawan solatan kalawan solat tammatan anu sampurna itu solat tammatan anu sampurna itu solat. Lias mula karena naon karena supaya ngawengku itu si man al musafiro kajami anu musafir al mutimma anu nyampurnakeun itu musafir. Waya juju jeung wajeje waya juju jeung meunang lil musafiri pikeun jalma anu lungo anu berpergian anu init saparon kalawan perjalanan tawilan anu panjang tawilan anu jauh atuh bisitu arti perjalanan panjang perjalanan jauh tawilan anu jauh ubahan anu dimeunangkeun. Menang kumaha ayeuna tadi hiji menang di kosor syaratna di kosor yaitu perjalanan ulah perjalanan maksiat kaduana jarakna kudu 16 parsa alias versi tanwirul qulub 80 ki atau 114 atau 195 nomor katilu na tadi syaratna teh kudu salat ada nomor kalima na ulah ngamakmum kanu mukim. Waya jujuj ayeuna jeung meunang lil musafiri pikeun jalma nu berpergian naon ayajma yen ngajama itu ayajmayan ngajama itu saha si musafir ayajma naon ayajmayan ngajama si musafir meunang ayeuna dijama dihijikeun dijama teh baina salatay zuhri antara salat dua tegasna lohor baina salatay zuhri baina salatay zuhri salatay eta teh nya tasniah baina salatay zuhri antara salat dua tegasna lohor baina salatay zuhri antara salat dua tegasna lohor wal asri jeung asar meunang disate tah lohor ayeuna ditarik kana asar atanapi asar ditarik kana lohor takdiman barina jama takdim wa takhiron jeung barina jama takdim berarti asar dina waktu lohor jama takhir berarti lohor dina waktu asar wa huwa jeung ari itu takdiman wa takhiron wa huwa jeung ari itu takdiman wa takhiron makna qaulihi eta makna dauhan ki muzannib mana qaulihi eta dauhan ki muzannib fi waqti ayyihi masya'a tegasna lapad fi waqti ayyihi masya'a logatna fi waqti ayyihi madina waktu nu mana wae tina itu zuhur jeung asar fi waqti ayyihi madina waktu nu mana wae tina itu zuhur wal asri sya'a anu karep si musafir sa'a anu karep si musafir pek ek dina waktu duhur berarti takdim rek dina waktu asar berarti takhir
Wayajma jeung yen ngajama si musafir, wayajma jeung yen ngajama si musafir baina salatayil maghribi antara salat dua tegasna maghrib, baina salatayil maghribi antara salat dua tegasna maghrib wal isya jeung isya. Takdiman sarua logatna jiga tadi, takdiman barina jama, takdim wa takhiron jeung barina jama, takhir wa jeung ari itu takdiman wa takhiron teh wa jeung ari itu takdiman wa takhiron makna qauli eta makna ucapan ki musannif, makna qauli eta makna ucapan si musannif fi waqti ayyihi masa tegasna malapad fi waqti ayyihi masa. Logatna sarua fi waqti ayyihi madina nu mana wae tina maghrib jeung isya, fi waqti ayyihi madina nu mana wae tina maghrib sareng isya saa anu karep si musafir, saa anu karep si musafir. Wa surutu jam'i takdimi jeung ari pirang-pirang syarat jama takdim, tah syaratna ye. Syarat jama takdim asar dilaksanakeun dina waktu lohor kumaha syaratna. Wa syurutu jam'i takdimi jeung ari pirang-pirang syarat jama takdim salah satun eta aya tilu, salah satun eta aya tilu. Al awalu ari anu kahijina, al awalu ari anu kahijina ayabda eta yen ngamimitian itu si musafir, ayabda eta yen ngamimitian itu si musafir biduri kana salat lohor, biduri kana salat lohor, qoblal asri dina samemeh salat asar, qoblal asri dina samemeh salat asar tegasna mah laksanakeun heula salat di waktin, salat anu ngabogaan waktu, salat lohor teh, salat lohor angke salat asar. Wabil maghribi jeung kana salat maghrib, wabil maghribi jeung naon kana salat maghrib qoblal isya dina salat dina samemeh isya, laksanakeun salat maghrib heula terus salat isya. Falau akasa maka lamun ngabalikeun itu si musafir, falau akasa maka lamun ngabalikeun itu si musafir kaan bada ari contona eta tetep saportos yen ngamimitian si musafir, kan bada ari contona eta tetep saportoskeun yen ngamimitian si musafir bil asli kana salat asar heula, bil asli kana salat asar heula qobla zuhri dina samemeh duhur, kalah salat asar heula memeh duhur padahal dina waktu duhur. Masalan barina umpamana, masalan barina umpamane, masalan barina umpamana lam yasihha maka teu sah, lam yasihha maka teu sah itu asar, lam yasihha maka teu sah itu asar, ai salat lohor nama sah ngan salat asar nama teu sah sabab dilaksanakeun memeh lohor salat asarna. Terus kumaha atuh alternatifna lamun geus kagok kitu, wa yu'idu jeung ngabalikan si musafir, wa yu'idu jeung ngabalikan si musafir ha kana itu asar, ha kana itu asar ba'da hadina sabadana zuhur, ba'da hadina sabadana zuhur, wayah nabalikan deui salat asar nu tadi sanggeus salat lohor. In aroda lamun rek ngamaksad si jalma, si musafir, in aroda lamun rek ngamaksad si musafir, lamun ngamaksad musafir aljam akan ngajama. Wasani jeung ari nu kaduana kades inget syarat jama takdim nu kahiji heulakeun heula salat di waktin, salat lohor baru asar atau salat maghrib heula baru isya. Wasani jeung ari nu kaduana niatul jam'i eta niat ngajama tah. Wasani jeung ari nu kaduana niatul jam'i eta niat ngajama awala salat dina mimiti salat. Al ula anu kahiji, al ula anu kahiji awala salat dina mimiti salat, al ula anu kahiji. Salat nu kahiji naon lohor. Niat jama dina salat lohor. Bi antuk tarona gambaran yen dibarengkeun. Bi antuk tarona gambaran yen dibarengkeun naon niatul jam'i niat jama. Naon niatul jam'i niat jama bi taharrumiha. Kade barisan bi taharrumiha sarta takbiratul ihramna itu salatil ula, bi taharrumiha sarta takbiratul ihramna itu salatil ula. Pastina takbiratul ihram niatnya. Pala yakfi maka teu cukup naon takdimuha ngaheulakeun itu. Takdimuha leres. Pala yakfi maka teu cukup naon takdimuha. Takdimuha ngaheulakeun itu niatul jam'i. Naon takdimuha ngaheulakeun itu niatul jam'i ala taharumi mandeurikeun takbiratul ihram. Ala taharumi mandeurikeun takbiratul ihram. Wala takhiruha wala jeung teu cukup. Wala jeung teu cukup naon takhiruha ngahirkeun itu niatul jam'i.
wala jeung teu cukup naon takhiruha ngahirkeun itu niatul jam'i anisalami tina awe salam minal ula tina salat anu kahiji wa tajuju jeung meunang ieu niatul jam'i fi asnaiha dina tengah-tengahna itu ula salatil ula atawa ula langsung manga ala duhri cekaol anu naon jelas kalau adhari cekaol anu paling jelas cekaol anu dohir niat jamak majmu'an usolli fardu duhri arba rakaatin mustaqbil Ka'bah majmu'an ilaihil asru jam'an takdiman lillahi ta'ala. Niatna dina niat nu awal we. Kemenang sabada salam. Cing sok usolli fardhu duhri arba'at takbiratin. Ieu lamun arba'at takbiratin teh lamun teu dikosornya. Contoh jamak dihungkul, jamak hungkul. Ngalaksanakeun berarti salat lohor heula. Tah niat salat lohorna teh kieu. Usolli fardhu duhri arba'at takbiratin majmu'an ilaihil asru. Majmu'an ilaihil asru teh jadi catatan. Majmu'an ilaihil asru. Majmu'an barina dijama ilaihi kana salat lohor naon al asru salat asar lillahi ta'ala. Sing sok saran. Usolli fardhu duhri arba'at takbiratin majmu'an ilaihil asru. Majmu'an barina dijama ilaihi kana lohor naon al asru salat asar lillahi ta'ala atawa tamahan mangajam'an taqdiman lillahi ta'ala. Bingkeun tok bisa ditulis usolli fardhu duhri arba'at takbiratin majmu'an ilaihil asru jam'an taqdiman lillahi ta'ala. Usolli salat abdi fardhu duhri kana fardhu lohor arba'at takbiratin kalawan opat pirang-pirang rakaat majmu'an barina nu dijama ilaihi kana itu lohor naon al asru salat asar jam'an kalawan jama takdiman jama takdim lillahi ta'ala karena Allah ta'ala ya karena Yesus Rofi karena Allah. Usolli fardhu duhri arba'at takbiratin mustaqbilal Ka'bah heula mangga majmu'an ilaihil asru jam'an takdiman lillahi ta'ala. Terus eta salat niatna dina pas salat lohor. Kumaha lamun dikosor salat lohorna tinggal ditamahan usolli fardhu duhri rakaat ini mah dikosor anger jadi opat tuh rugi. Usolli fardhu duhri rakaat ini mustaqbil kiblah terus majmu'an ilaihil asru jam'an takdiman maksuron lillahi ta'ala. Tinggal ditamahan eta maksuron lillahi ta'ala. Gitu niatna. Terus nya geus eta beres sunat qomat deui nya. Eta qomat terus geus beres salat lohor 2 rakaat pan bari dikosor assalamualaikum. Sunat qomat deui. Kan sunat sebelum salat naon? Adan qomat. Kene langsung we qomat. Sunat qomat deui. Ciri ari qomat teh ciri erek ngalaksanakeun salat fardu pan. Aya dijelaskeun kamari. Matak salat qomat deui. Sok qomat deui. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Langsung ayeuna salat asar. Kumaha niatna? Usolli fardhu asri. Lamun teu dijama teu dikosor arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati. Majmu'an alad duhri. Majmu'an ilad duhri itu. Ula ilaihi asru aina ula ilaihi majmu'an ilad duhri. Majmu'an barina di jama ila duhri karena salat lohor. Sing teu make majmu'an ila duhri ge teu naon da geus tadi dina niat anu awal teu naon usolli fardhu asri we geus. Gitu. Teu naon da geus dina awal. Bade disampurnakeun niatna mangga usolli fardhu duhri arba'a rakaatin mustaqbil kiblati majmu'an ila duhri. Majmu'an bayan jama ila duhri karena salat lohor lillah jam'an takdiman lillahi ta'ala. Cing sok anu bari dikosor salat asarna jama takdim bari dikosor usolli
fardal asri rakaataini mustaqbilal kiblati majmu'an ila duhri maksuron lillahi ta'ala. Cik ayeuna magrib magrib ame apal mang ti pan sok ieu ka Cibandung euy sok ayeuna salat magrib jamaah takdim jamaah ngaheulakeun isya kana magrib jamaah takdim kana magrib isya magrib heula teu sah isya heula mah magrib heula jamaah takdim mah sok usolli fardol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal majmu'an ilaihil isya'u ilaihi al isya'u majmu'an ilaihi al isya'u ilaihil isya'u jam'an takdiman lillahi ta'ala. Kosor bisa tuh tuh jadi hiji satengah. Terus ayeuna salat ieu naon ngaranna salat isya sok anu jama hungkul tanpa kosor usolli fardal isya'i arba rakaatin mustaqbilal kiblati majmu'an ilal maghribi ulama ka ilaihi majmu'an ilal maghribi jaman takdiman lillahi ta'ala bari dikosor usolli fardal isya'i rakaataini mustaqbilal kiblati majmu'an ilal maghribi jam'an takdiman maksuron wasalisu jeung ari anu katiluna al mualatu eta tuluy-tuluy bainal ula antara salat nu kahiji wasaniyati jeung salat nu kadua nomor katiluna kudu tuluy-tuluy ulah kalah ngopi heula kudu langsung koma bialayatula gambaran yen panjang bialayatula gambaran yen henteu panjang bialayatula gambaran yen henteu panjang naon alfaslu pamisah bainauma antara ula jeung saniyah pain tolama kalamun panjang itu paslu urpan cek adat gambaran ngopi heula ngising heula walau biuddin sok sanajan ka kusabab aya udur contoh kana minari contona eta tetep sapertoskeun kabobohan pelor teh teu kaup nempel kana umin ari contona eta tetep sapertoskeun kulem wajaba maka wajib naon takhirus sholati ngahirkeun salat asaniyati nu kadua ila waqti hadugi ka waktuna itu saniyah ila waktu adugi ka waktuna itu saniyah wayahna salat asar teu bisa langsung dilaksanakeun di jama takdim tapi engke we dina waktuna wayahna teu bisa dijama walayaduru jeung teu matak madarat fil mualati dina tuluy-tuluy bainauma antara ula jeung saniyah bainauma antara ula jeung saniyah naon faslun pamisah yasirun saeutik itu faslun naon faslun pamisah yasirun anu saeutik itu faslun urpan cek adat gambaran ngadoa heula sakedap teu naon wa majam utakhiri jeung anapun ari jama takhir dieu jama takdim wa majam utakhiri jeung anapun ari jama takhir payajibu maka eta wajib bihi dina itu jamu takhir dina itu jamu takhir naon ayakun ayan bukti itu musafir naon ayakun ayan bukti itu si musafir biniatil jami eta tetep kalawan niat jama biniatil jami eta tetep kalawan niat jama wa takunu jeung bukti naon aniatu niatna naon aniatu niatna hadihi nu ieu jama takhir hadihi anu ieu jama takhir fi waqtil ula eta tetep dina waktu kade bahasana lain fi salatil ula tapi fi waqtil ula dina waktu nu kahiji fi waqtil ula dina waktu anu kahiji topik bade ayeuna salat lohorna kan jama takhir mah lohor dina asar topik salat lohorna bade dilaksanakeun dina waktu asar tah berarti niatna teh dina waktu lohor ulah kaasaran niatna teh lamun misalkan nah geus adan asar bari can niat jama takhir tah lohorna eta jadi salat qada teu bisa dijama nya jadi niatna mah dina waktu naon lohor ieu we urang perjalanan gampangna Ropik berangkat di Babakan Kadu tabuh 11 siang angkat aina tujuan ke Jakarta tos cekap karena di jama atau nepi di kosor tah pengumuman dina bus nanti akan
misalkan sholat itu tanggung ya, kita di jama takhir, nanti sholat lohorna dina waktu asar, di mana di misalkan di Cibanung misalkan. Nah maka para warga yang ada di bis tersebut harus niat pas waktu lohor ulah sampai keasaran. Maka si pemandu itu mengumumkan ayeuna tos jam 1, ayeuna tos lebet waktuna lohor, mangga urang niat jama takhir ieu salat lohor, urang diniatan jama takhir dilaksanakeun anang ke dina salat asar, yuk niatan sasarengan. Tah gitu. Jam 1 teh lamun ayeuna pemanduna teu ngabejaan kitu doraka pemanduna. Tapi kecuali harideng kabeh ieuna anu geus ngalarti geus ngaraji kabeh anu dina beusna. Kumaha niatna? Nawaitu. Jadi lain keur salat niatna teh ieu mah. Ai tadi mah keur naon? Keur salat. Ieu mah lain tapi dina waktu lohor. Pokona mah dina waktu lohor we jam sabaraha oge asa ulah kaasaran. Niatna. Pan lohorna ge teu salat mah nya dina salat. Dina waktu lohor niatna. Kumaha niatna? Nawaitu takhiro sholati duhri ilal asri lillahi ta'ala jam'an takhirun lillahi ta'ala. Nawaitu takhiro duhri, nawaitu takhiro duhri. Nawaitu niat ingsun. Nawaitu takhiro duhri, akhara yu akhiru takhiron. Takhiro duhri. Nawaitu takhiro duhri, niat abdi ngahirkeun lohor ilal asri kana waktu asar. Nawaitu takhirat zuhri ilal asri jam'an takhiron lillahi ta'ala. Jam'an takhiron lillahi ta'ala. Pok niatna. Nawaitu takhirat zuhri ilal asri jam'an takhiron lillahi ta'ala. Niatna teh kayak niat kosor mah engke we dina pas prak salatna niat kosor. Anu penting mah nu ulah katinggalin mah niat ngajama tahir. Nah jadi Ropik pas ayeuna pas tidak di Bandung teh nepina teh jam 4, maka ulah ayeuna ulah naon ulah engke we niatna geus nepi Bandung teh kenging pan di Bandung lagi jam 4, maka niatna kudu keur dina beus, niatna teh keur masih kene waktu lohor ulah kaasaran. Kumaha niatna? Nawaitu takhiro zuhri ilal asri jam'an tahiron. Niat abi ngahirkeun salat lohor kana salat asar jakalawan jama tahir. Kalawan jama tahir lillahi ta'ala. Tos beres itu dipandu dina beus teh kitu nya. Wayajuju jeung menang naon takhiruha ngahirkeun itu niat. Wayajuju jeung menang naon takhiruha ngahirkeun itu niat. Ila ayabqa dugi ka yen masih nyesa. Ila ayabqa dugi ka yen masih nyesa. Min waqtil ula tina waktu nu kahiji. Min waqtil ula tina waktu anu kahiji. Naon zamanun waktu. Naon zamanun waktu. Lawib tu diat lamun lamun dimimitian itu ula. Lawib tu diat nu lamun dimimitian itu ula pihi dina itu zaman kanat maka bukti itu ula karena maka bukti itu ula adaan eta salat ada. Nah jadi niat jama takhir nu bieu teh batasanana nepikeun ka kira-kira sasolateun lohor terakhirnya. Cara sholat asar teh tabutil tilu berarti batas akhirna kira-kira sholat wajib itu 15 menit berarti jam tilu kurang 15 menit itu udah batas akhir naon ngajama. Jadi ulah leuwih ti jam tilu leuwih naon kurang 15 menit gitu. Ulah kaasaran lah intina mah. Ulah kaasaran. Dah nepikeun kadinya waktuna. Temenang di kobo. Kudu di perjalanan. Dihapunten. Jadi ahli jamaknya. Wala yajibu jeung teu wajib. Ahli jamak di pasantren keneh ieu. Wala yajibu jeung teu wajib
fi jam'i takhiri dina jama takhir bahkan jeung sunatna di jama wala yajibu jeung teu wajib fi jam'i takhiri dina jama takhir naon tartibun tartib teu wajib ayeuna pas waktu asar teh turun kan tadi teropik we geus di Cibandung teh nya jam 4 teh tah eta mah bebasnya bakade Cibandung teh bukan tujuan da tujuan mah di Jakarta teu meunang di Jakarta teu meunang di tempat ieu kan di pertengah perjalanan tah bebas opik teh teu kudu tartib teu kudu salat lohor heula terus asar asar heula terus lohor oge mang masalah jama takhir mah nu kudu tartib nu tadi jama takdim kudu lohor heula asar ieu mah bebas sabab waktuna dina waktu nu kadua waktu asar jadi asar heula terus lohor mangga lohor heula terus asar mang na jama takhir mah wala jeung teu wajib naon mualatun tuluy wala jeung teu wajib naon mualatun tuluy ieu mah bisa misalkan ayeuna kacai heula wala niatun wala jeung teu wajib naon niat tu jamain niat ngajama wala jeung teu wajib naon niat tu jam'in niat ngajama ala sahih ceuk kaul anu sahih pisalasati dina tiluanana pisalasati dina tilu hartosna teu kudu niat di dina salatna di jama da geus tadi niatna di mana dina beus kitu so langsung usolli fardhu duhri paling ge kosorna tamu ek di kosor mah rakaat ini maksud lillahi taala itu lohor salat asar biasa we usolli fardhu asri teu wajib niatna made niat jama jiga tadi teu naon ngan teu wajib mun tadi mah wajib niatna dina salat wa yajuju jeung meunang lil hadiri pikeun jalma anu mukim anu di lemur we tulisnanya hadir dirinya teh ka harti wa yajuju jeung meunang lil hadiri pikeun jalma anu di lemur ayal mukim tegasna mah jalma anu mukim fi waqtil matori dina waktu hujan fil waqtil matori dina waktu hujan naon ayujmi ayen ngajama itu si hadir naon ayujmi ayen ngajama itu si hadir bainahuma antara nah itu duhur jeung asar bainahuma antara na zuhur jeung asar ayu zuhri wal asri tegasna mah antara lohor jeung asar wal maghribi wal isya jeung maghrib jeung isya lapi waqti saniyati teu meunang dina waktu nu kadua lafi waqti saniyati teu meunang dina waktu anu kadua bal fi waqtil ula balik ta dina waktu anu kahiji cik waktu nu kadua naon asar sareng isya bal fi waqtil ula balik ta dina waktu nu kahiji naon waktu nu kahiji lohor sareng maghrib minhuma tina itu zuhur asar maghrib isya minhuma tina zuhur asar maghrib isya in balla lamun ngabaseuhan in balla lamun ngabaseuhan naon amataru si hujan naon amataru hujan ala saubi kana luluhur angon ala saubi kana kana bagian luhur angon waspalan na'li jeung kana bagian hanap senal waspalan na'li jeung kana bagian hanap senal gambaran banjir hujanna hujan badag ayeuna ripuh tah meunang ayeuna di jamangan di jamakna dina salat anu awal hartosna hujan badag teh misalkan ti jam 11 beurang nepikeun ka magrib bari hujan badag banjir dordar gelap teu bisa kacai misalkannya tah salat asarna boleh ayeuna dilaksanakeun dina salat anu kahiji dina waktu lohor wayustarot mana teh wayustarot wawujidat jeung dipendakan naon asyurutu pirang-pirang syarat wawujidat jeung dipendakan naon asyurutu pirang-pirang syarat asabiqatu anu ti heula itu surut asabiqatu anu ti heula itu surut pijami takdim dina jama takdim geus tadi syaratna wayustaratu jeung disyaratkeun aidon di naon wujudul matori ayana hujan wayustaratu jeung disyaratkeun aidon di naon wujudul matori ayana hujan fil api awalis salataini dina mimiti salat dua di awali salat ini dina mimiti salat dua walayak pi jeung teu cukup naon wujuduhu ayana itu mator naon wujuduhu ayana itu mator di mah jarang danya pi asnail ula dina tengah-tengah anu kahiji pi asnail ula dina tengah-tengah anu kahiji minhuma tina itu salat ini minhuma tina itu salat ini wa yustaratu jeung disyaratkeun aidon deui naon wujuduhu ayana itu mator naon wa yustaratu jeung disyaratkeun aidon di naon wujuduhu ayana itu mator ingda salami dina nalikana awe salam
inda salam dina nalika awe salam minal ula tina salat anu kahiji sawaun ari hukum eta nu sarua istamarona langgeng sawaun ari hukum eta nu sarua istamarona halanggang naon almatar hujanna naon almatar hujanna ba'da zalika dina sabadana itu salam minal ula ba'da dalika dina sabadana itu salam minal ula amla atawa henteu istamarro amla atawa henteu istamarro watuh tasu jeung ditangtu ke naon rukhsatul jam'i watuh tasu jeung ditangtu ke naon rukhsatul jam'i kemurahan ngajama naon rukhsatul jam'i kemurahan ngajama bil matori kusabab hujan bil matori kusabab hujan bil musolli kajal ma anu salat bil musolli kajal ma anu salat pi jamaatin dina berjamaah tuh nya menangna ngajama sholat di lemur ketika hujan itu adalah nisbat bagi orang yang sok berjamaah di masjidin di masjid augeri atau salianti itu masjid min mawadiil jamaati tina sapalihna pirang-pirang tempat berjamaah min mawadiil jamaati tina sapalihna pirang-pirang tempat berjamaah bi naon eta teh biidinnya biidin atau baidinnya baidin anu jauh baidin nu jauh itu dah jauh ka masih di datar kadu jauh bari ahli berjamaah ngincli gue make itu kaci aya ieu teh aya masjid teh kudu kacililitan kudu mentas ayeuna kebon mentas sawah wios eta di jama teh naon lamun hujan ageng tapi syarat eta jalmana teh kudu nu ahli berjamaah ka masjid. Ari anu sok di salat di mah geus we teu kudu aya. Urpan ceuk adat. Urpan ceuk adat. Jauh ceuk adat teh Surahan Cikole mah 3 kilometer. Baidin urpan tadi dinya dina cirian jauh ceuk adat anu bisa dijama nya ropik ka masjidna teh ukuran sabaraha 3 kilometer 3 kilo mah ti dieu ka jalan raya itu 500 meter tah berarti sabaraha genep kalieun ka jalan raya 3 kilo kabepas ka Cikurubukan lah kabepas atawa ka Cikurubuk wayata ada jeung jadi pilara wayata ada jeung jadi pilara saha adahibu jalmi anu leumpang wayata ada jeung jadi pilara teh nyeri saha adahibu jalmi anu leumpang lil masjidin ka masjid augori atau salianti masjid min mawadiil jamaati tina pirang-pirang tempat berjamaah min mawadiil jamaati tina pirang-pirang tempat berjamaah bil matori kusabab hujan bil matori kusabab hujan pitorikihi dina perjalananana itu pitorikihi dina perjalananana itu sidahib pitoriki dina jalana itu sidahib paslun ari teji pasal wasaro itu wujubil jumuati jeung ari pirang-pirang syarat wajibna Jumat nah ini syarat wajib Jumat sab'atu asya'a eta aya 7 pirang-pirang perkara al islamu tegasna kahiji Islam kafir boleh tidak Jumatan haram Jumatan wa bulugu jeung jalmi anu baleg wal aklu jeung berakal wahadihi jeung ari ieu Islam baleg akal surutun eta pirang-pirang syarat aidon deui ligoiril jumati pikeun salianti Jumat ligoiril jumati pikeun salianti Jumat minas sholawati tina pirang-pirang salat sajen oge salat nu sejen ya salianti Jumat Islam baleg berakal mah wajib salajengna nu khusus dina Jumat mah ieu ye syarat anu kaopat dan seterusnya wal hurriyatu jeung kaopatna merdeka wal hurriyatu jeung kaopatna sifat kamardekaan hartosna lain abid hamba sahaya wadzukuriyatu ayeuna mah zaman ayeuna mah penjajahan di atas bumi anggeus jadina ayeuna abid wadzukuriyatu jeung sifat kalalakian wadzukuriyatu jeung sifat kalalakian awewe mah berarti teu wajib jumaahan wasiatu jeung cager nu gering mah berarti teu kudu jumaahan
sanes gering batuk gering salesma gering anu teu bisa cengkat mubihu tayamum teh wal istitonu jeung matuh wal istitonu jeung matuh ari matuh teh imah-imah wal istitonu jeung matuh imah-imah pala tajibu maka teu wajib geus mukim di dieu atau istiton teh KTP na nya KTP babakan kadu gitu matuh pala tajibu maka teu wajib non al jumu'atu jum'ah ala kafirin asliyin ka kafir asli kafir bolongkotan cekolat kafir bolongkotan wasobiyin ya jeung cah anom wasobiyin jeung cah cilik budak leutik wa majnunin jeung jalmi gelo warokikin jeung ka abid hamba sahaya warokikin jeung abid atanapi hamba sahaya wa ungsa jeung ka awewe wa ungsa jeung ka awewe wa maridin jeung ka nu gering wa maridin jeung nu gering wa maridin jeung anu gering wa maridin jeung anu gering naon eta teh wa nahwihi jeung saumpamana marid wa nahwihi jeung saumpamana marid wa musafirin jeung jalma anu perjalanan musafir mah teu istiton wasyaro itu sihati paliha jeung ari pirang-pirang syarat sahna migawe itu Jumat wasyaro itu sihati paliha jeung ari pirang-pirang syarat sahna migawe itu Jumat salah satu neta yatilu al awalu ari nu kahijina darul iqamati eta tempat pamukiman darul iqamati eta tempat pamukiman alati anu yastautinu alati anu yastautinu alati anu yastautinu mararatuh yastautinu mararatuh ha kana itu alati yastautinu mararatuh ha kana itu alati naon al adadu bilangan naon al adadu bilangan ma'al majmuuna anu jarumaahan itu adad al majmu al mujmiuna anu jarumaahan itu adad sawaun ari hukum eta nu sarua pidalika eta tetep dina itu darul iqamah pidalika eta tetep dina itu darul iqamah al mudunu ari pirang-pirang kota al mudunu ari pirang-pirang kota wal qura jeung pirang-pirang kampung wal qura jeung pirang-pirang kampung mukim di kampung atau mukim di kota sama alati anu tutakhodu dialap dijadikeun we geus nya alati anu tutakhodu dijadikeun itu mudun tutakhodu dijadikeun itu mudun watonan kana imah rek di kota rek di kampung yang di sana yang di sini kabeh wajib bayeuna berjamaah lamun berjamaah wajib jumahan lamun boga imana di dinya gitu lamun ayeuna imah simkuring di dieu di babakan kadu berarti wajib jumaahanana di video di babakan kadu wa abaro ngesahkeun nya mukim ge sami wajib zaman mukim santri mah sanes mustawatin tapi anu mukim tapi termasuk wajib Jumat ngan teu ngasahkeun Jumat ngan wajib lamun misalkeun teu ngalaksanakeun Jumat teh 2 rakaat jadi teu bisa salat lohor santri tapi kudu salat Jumat sabab geus mukim gambaran mukim itu lebih dari 4 hari di eta tempat di dieu geus sabaraha geus leuwih ti 4 poe di dieu wah geus mang tahun-tahun maka itu mukim masukna anu wajib Jumat ngan teu bisa ngajadikeun kieu atuh di al hidayah teh ku santri hungkul nya teu sah salat Jumat nah itu jadi orang mah ngilu ka mustawatin ngilu ka urang matak urang lemur kudu diparayun sabab eta anu ngesahkeun salat Jumat santri mah salat Jumatna di tengah kapengker gitu nginging di luhur dia urang kalih di luhur salajengna wa baro jeung ngaredaksikeun wa baro jeung ngabahasakeun sal musannifu ki musannif andalika tina itu mazkur biqauli kudauhan ki musannif antakunal baladu misran tegasna malapad antakunal baladu misran antakuna yen bukti
naon al baladu nagarana daerahna naon al baladu nagarana misron eta kota kanat bukti naon al baladu nagarana au qaryatan atawa eta kampung rek di kota. Wasani jeung ari nu kaduana yakuna eta yen bukti naon al adadu bilanganna na pijamaatil jumati dina berjamaah salat Jumat arba'ina eta 40 naonana rajulan lalakina kudu 40 min ahlil jumati ti ahlil Jumat salil Jumat teh nya urang lamun di dieu mah nya urang dieu wahum jeung ari itu ahlul Jumat al mukallafuna eta anu ditaklif kabeh diperdih kabeh adzukuru anu lalaki kabeh al ahroru anu merdeka kabeh al mustautinuna anu nararetep mararatuh imah-imah umawe sok logatna nararetep matuh imah-imah kabeh biaisulaiyaziuna yadinuna kalawan sakira-kira tengalih itu ahlul Jumat biasulayat inuna kalawan sakira-kira tengalih teu imigran tengalih itu ahlul Jumat amatina tempat istautonu mararatuh itu ahlul Jumat hu kana itu umat sitaan dina waktu hujan keur musim hujan wala soipan jeung teu dina musim naon halodo ila lihajatin angin karena pangabutuh kudu sabaricing beranganna 40 itu nu ngajadikeun Jumat wa salisu jeung ari nu katilu nayakuna eta yen bukti naon al waktuna teh bakian eta anu tetep masih kene ada waktuna wa jeung ari tu waktu teh waktu zuhri eta waktu lohor salemur mang dendena oge kasarean pika asar kabeh ieu masa lemur karacunan misalkeun karacunan naon ayeuna karacunan misalkeun naon welahnya sarare nepi ka asar cek Bang Dete aduh ieu kaboboan hapunten ayo urang jumahan padahal jam 4 kabeh ieu kakarek ngaring jam 4 tah teu bisa jumahan jam 4 da geus beak waktu lohor anggeus sarolat lohor kodoan payustaratu maka disyaratkeun naon antaqwa yen bukti naon al jumuatu jumaahanana naon al jumuatu salat Jumat kuluha tegasna masa kabeh Jumat fil waqti dina waktuna waktu naon teh lohor palaudoko makalamun rupek garis dengdek sempit palaudoko makalamun rupek sempit doko apa doko teh tina caulnya apa doko teh si Ropik mah udah kamari sore doko naon waktu duhri waktu lohor anha tina itu Jum'ah bi alam yabqa gambaran yen tetep tenyesa atau tetep bi alam yabqa gambaran yen tenyesa minhu tina itu waktu naon ma waktu yasau nyukupkeun itu ma allazi kana perkara labuda teu meunang teh eta maujud alias misti labuda teu meunang teh eta maujud minutina itu aladi fiha dina itu Jum'ah min khutbataiha nyatana dua khutbah Jumat min khutbataiha nyatana dua khutbah dua Jumat warok ataiha jeung dua rakaat Jumat sulliyat maka disolatan itu Jumat sulliyat maka disolatan itu Jumat duhron ku salat lohor lamun beakeun waktuna sakira-kira teu mahi jang dua khutbah jeung dua rakaat ya hari dua khutbah sabaraha contoh paling singkat dua khutbah contoh 15 menit dan salatna 10 menit berarti kur ayeuna aya waktu 25 menit tah sakira-kira ayeuna waktu asarna kur waktu lohorna kur nyesa 10 menit tah eta mah geus we salat lohor da moal mahijang dua khutbah moal mahijang dua rakaat binaan barina ngadegkeun Indonesia nama binaan berdasarkan
binaan ngadeg barina ngadegkeun alama kana perkara puila dipigawe itu ma alama kana perkara puila dipigawe itu ma minha tina itu Jumat minha tina itu Jumat wapatat jeung lepot ketinggalan wapatat jeung lepot naon al Jumat tu Jumat na sawaun ari hukum eta nu sarua ada roku nah merendahkan itu ahlul Jumat nu di luhur ada roku nah mendakan itu ahlul Jumat minha tina itu Jumat rakaatan kana sarakaat amla tawan teu walau syakao walau sakao walau sakau sok aina walau sakau fi huruji waqtiha wa hum fiha atam mau ha Jumatan ala sahih walau sakau jeung lamun mang itu ahlul Jumat walau sakau jeung lamun marang itu ahlul Jumat fi huruji waqtiha dina keluar waktuna Jumat fi huruji waqtiha dina keluar waktuna Jumat wa hum bari ari itu Jumat ahlul Jumat wahum bari ari itu ahlul Jumat fiha eta tetep dina itu Jumat fiha eta tetep dina itu Jumat atam mau makanya lampurnakeun itu ahlul Jumat atam mau makanya lampurnakeun itu ahlul Jumat hak kana itu Jumat Jumatan kana salat Jumat Jumatan kana salat Jumat ala sahih cek kaul anu sahih mang nah geus beak can waktu lohor teh nya mang bari keur kayaan di masjid posisina keur salat Jumat sampurnakeun tuluykeun nepi ka parat salatna wa faraiduha istirahat heula